Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi si Mabdi neraskeun muqaddimah dina kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi masyayikhina wa masyayihim naf'an aman mubarakan lana wa lidinika wa linasi ajma'in fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan halna bari maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi al mustafa anu diselir wa alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi al mustakmilina anu nyuprih kasampurnaan kabeh asyarafa kana kamulyaan. Nah salajengna ucapan musannif lafaz musalliyan keteranganna teh kieu saurna ajengan musannif gitu. Kasauran ajengan musannif mangka sabada kaula muji ka Allah Subhanahu wa taala tehilap kaula maca sholawat ka Kangjeng Nabi anu diselir nya kitu ka keluargina Kangjeng Nabi anu sampurna kamulyaanana anu hartina kaula nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi rahmat anu agung sareng salamna dicurahkeun ka Kangjeng Nabi anu diselir gitu. Sareng mugi-mugi rahmat anu agung sareng salamna dicurahkeun ka keluargina Kangjeng Nabi anu sampurna kamulyaanana gitu. Tah tanbih ke itu salajengna tanbihun aya hiji pangeling-eling maksudna ajengan musannif ngayakeun ieu bait musollian ala nabi ilih teh karena itu kahiji imtisalan kana hadis Rasul itu bahasana kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah summa bi sholah alayya fa wa aqtaun au ajdamun sakur perkara anu dibilang sae ku agama heg teu dimimitian ku nyebat jenengan Allah tuluy maca sholawat ka Nabi eta teh sapertikeun hewan anu potong buntutna atawa sapertikeun hewan anu budug. Nah, gitu. Kaduana igtinaan ngalap sugih kana hadis Nabi nyaeta man shalla alayya fi kitabin lam tajal malaikat tusolli alaihi ma dama ismi fi dalikal kitab. Artina sajalma anu nuliskeun sholawat dina bukuna mangka moal eureun-eureun malaikat pangmentakeun hampura pikeun eta jalma salagi langgeng ngaran kami dina eta buku gitu saurna Nabi. Salajengna ari ngaran sholawat menurut Imam Abi Hisyam nyaeta guruna Imam Sibaweh nyaeta Al-Latif artina kanyaah. Anapun menurut Imam Ibnu Qatamah kumaha hubunganna saurna lamun kaluarna ti Gusti Allah maka disebutna teh rahmat. Lamun kaluarna ti malaikat disebutna istighfar. Itu salajengna lamun kaluar ti Bani Adam disebutna teh doa. Lajengna ucapan musannif lafad wa alihil mustakmilina. Ucapan musannif lafad wa alihil mustakmilina. Lafad wa alil maksudna saurna teh naon saurna dasarna ajengan musannif make ngayakeun lafad wa alihi itu dasarna teh landasana emut kana hadis Nabi anu disaurkeun ka Sayyidina Umar anu kieu unggalna iyyakum wassalah al-bator iyyakum wassalata al-bator artina kudu sieun anjeun tina sholawat bator nyata maca sholawat ka Kangjeng Nabi hungkul teu maca sholawat ka keluargina gitu. Nah gitu salajengna sadaya keluarga anu disebat keluargina Kangjeng Nabi teh sadayana aya 3. Hiji
fi maqami du'a. Itu fi maqami du'a mah nyaeta kullu muslimin wa muslimatin walau asian. Nu disebat keluarga Kangjeng Nabi dina maqam du'a mah nyaeta setiap jalma muslim jeung muslimat sok sanajan berdosa. Itu alajengna nu kadua fi maqami zakat nyaeta mukmin Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Katiluna fi maqamil madhi nyaeta kullu taqiyin setiap jalma anu takwa. Janten katiluna keluarga Nabi teh dina maqam madhi mah nyaeta kullu taqiyin setiap jalma anu takwa. Eta mukadimah Alfiyah Ibnu Malik sagitu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.